Faida ahbabtu tuluy di mana-mana geus cinta kaula. Faida ahbabtu tuluy di mana-mana geus cinta kaula. Hu ka itu abdun ka hamba. Hamba nu kumaha anu taqarrub ka kaula lain wae ku kawajiban tapi rajin migawe nawafil. Sagala rupa pasunahan-pasunahan ibadah naon bae nu sunat-sunat digawean. Nalika urang nu sunat rajin migawena maka ieu teh bakal naon cenah bakal meunang leuwih tinimbang sakadar ngagawean wajib. Naon menang naon? Menang hubna Gusti Allah, menang kacintaana Gusti Allah. Di mana-mana kaula geus cinta hu ka itu hamba, maksudna kumaha? Ai adhartu tegas nama nembongkeun kaula. Ai adhartu tegas nama nembongkeun kaula hubbi kana cintana kaula. Kaula nembongkeun ka cinta ka saha? Lahu ka itu abdun, ka hamba kaula. Iraha ditembongkeunana ba'da taqarrubihi dina sabada ngadeheusna itu abdun. Dina sabada taqarrubna rajin migawe sunnatna. Kasaha ilayya taqarrub ilayya ka kaula. Kunaon bima ku perkara dukiro anu dicaritakeun ieu perkara. Naon perkara anu dicaritakeun teh? Nawafil teh. Pasunahan teh. Ngan pasunahan anu dimaksud dina hadis qudsi eta sakumaha kamari ceuk Syekh Nawawi al murad bin nawafil hiya an nawafil al waqiah mimman adal faraid. Pasunahan-pasunahan anu dipigawe ku jalma anu geus migawe sakabeh kawajiban. Di mana-mana pasunahan bijil ti jalma anu geus migawe kawajiban maka pasunahan eta bakal nimbulkeun cintana Gusti Allah. Tapi lamun bijil ti jalma anu migawe rajin pasunahan kawajiban ditinggalkeun lain menang ka cinta Allah eta mah tapi siksa pangeran. Mata kawajiban mah kudu di nomor hijikeun. Puncakna kawajiban thalabul ilmi, sabab sakabeh kawajiban eueuh nu teu ngadago kana ngaji. Ibadah naon bae oge. Ilayya bima dukira ku perkara nu dicaritakeun tegasna mah kawajiban tuluy migawe pasunahan. Fa inna hubbahu da saestuna cintana Allah. Fa inna hubbahu da saestuna cintana Allah taala. Kacintana Gusti Allah qadimun eta anu qadim. Eta anu heubeul. Goiru hadisin teges nama lain anu anyar, lain anyar. Jadi geus dirituna geus aya cintana Gusti Allah mah teu anyar-anyaran ningali pagawean eta jalma. Ngan di mana-mana secara hakikatna di mana-mana jalma meunang ka cinta Allah nuduhkeun ti dituna geus ku Allah geus ditakdirkeun ieu jalma teh bakal dibere taufik daek migawe kana sagala rupa pasunahan. Keur urang ieu totoongan urang. Jadi gunana urang noong kana hakikat teh nalika urang geus aya dina rajin migawe ibadah lain we nu fardu jeung sunah-sunahna urang moal gede hulu. Urang moal gede hulu atawa urang meunang kaistimewaan tina tapak ibadah urang moal ngagulkeun kana ibadah urang eta da ilmu Allah geus ti heula urang teh bakal kieu bakal ku Allah bakal dikersakeun kieu ngan cirina ieu jalma bakal meunang kaistimewaan kieu teh ku Allah ditulungan heula migawe ibadah. Jadi sagala rupa ibadah urang kabisa urang kaistimewaan nu bijil tina diri urang kabeh ge paparin Gusti Allah ibadahna jeung padilah ibadahna. Jadi agulkeuneun keur urang eueuh agulkeuneun sama sekali. Jadi matak pantas lamun ceuk Gusti teh mah ikhlas teh kasih gampangna sebenarna mah ayana teu ikhlas teh tina sabab urang loba ting ngaku eta tina urang
Urang bisa ibadah eta teh urang pinter eta teh ladang kacape urang capek urang getol ngapalkeun ge lamun ku Allah teu digeuing daek ngapalkeun teu ditulungan mah moal daek ngapalkeun. Jadi sagala rupa ge Allah nyiptakeun urang jeung sagala rupa pagawean tingkah laku urang Allah nu nyieuna secara hakikatna lamun dina lebah hade akukeun ka Gusti Allah, lamun leban dina lebah goreng ulah di aku ka pangeran. Urang teu kayang ngaji dikersakeun ku Allah ya. Asa teu kayang aya salat isya teh ya ku Allah dikersakeun. Tong dikalokeun sia we nu ngaduheuh. Kitu nu goreng mah akukeun ku urang. Iya mah urang nu goreng mah gitu. Lamun lebah hade ka Allah keun. Eta adab-adaban dina tasawuf. Kuntu di mana-mana kaula geus cinta ka hamba kaula tina sabab rajin migawe ibadah fardu jeung sunah, kuntu tah bukti kaula sam'ahu eta jadi pangrungukna, sam'ahu eta jadi pangdengina itu abdun. Kaula nu jadi pangrungukna alladzi anu yasma'u anu ngarungu itu abdun bihi ku itu ladi. Urang pan ngadenge teh kunaon heuh ku ceuli beureun urang teh bisa ngadengena naon teh tah cenah urang ngadenge teh lain ku ceuli engke mah lamun urang geus dipika cinta ku Allah teh Allah nu jadi ceulina maksudna kumaha kayak di tafsiran aya dua tafsiran ulama dina masalah ieu. Kaula nu jadi pangrunguna wa basarahu jeung eta jadi paningalina abdun, wa basarahu jeung eta jadi paningalina abdun. Aya sama basor, aya udun, aya ain. Lamun basor mah hubunganna jeung ain teh panon, basor nempo. Nu ngaran jelema nempo pasti boga panon, tapi setiap nu boga panon bisa nempo. Boga ceuli aya pangdenge, urang bisa ngadenge kunaon ku ceuli, tapi teu setiap nu boga ceuli bisa ngadenge. Da loba nu budak oge. Da ieu mah etana naon? Lain etana lain nu dicokot teh lain ceulina, lain panonna, tapi nu dicokot teh fungsina. Kaula nu jadi pangrungukna, kaula nu jadi paningalina. Basor mah paningali. Alladzi anu yubsiru anu ningali itu abdun bihi ku itu alladzi sina basor teh paningali teh walisanahu jeung eta jadi letahna abdun kaula nu jadi letahna alladzi anu yantiku anu nyarita itu abdun bihi ku itu ladi yantiku anu ngomong itu si abdun bisa nyarita si abdun bihi itu lagi wayadahu jeung eta jadi leungeunna abdun kaula teh allati anu yabtusu anu ngarampas itu abdun biha ku itu allati atau yabtusu anu cuka copot ai leungeun sok dipake naon beureun ngopepang sok dipake ngoprek udah kodek eta yang tusuk di kos gitu kami nu bakal jadi leungeunna warijlahu jeung eta jadi suku na abdun kami nu bakal jadi suku na eta si abdun allati anu yamsi anu leumpang itu abdun biha ku itu allati. Urang teh pangeureunnan hayang leumpang ngagunakeun suku kami ceuk Allah nu jadi sukuna manehna boga leungeun hayang cuka cokot kami nu jadi leungeunna mun manehna hayang ngomong kami nu jadi letahna. Naon maksudna? Hiji tafsiran cek sebagian ulama ieu tah ngamaknaan nu tadi teh maksudna ai kuntu tegesna mah bukti kaula kami nu jadi letah, kami nu jadi leungeun, kami nu jadi suku, kami nu jadi panon, kami nu jadi ceuli teh maksudna kumaha? Kabukti kaula hafidoa doihi eta anu ngaraksa kana anggahota badan abdun eta anu ngajaga kana anggota badanna si abdun
anggota badan tadi panon dijaga ku kami, ceulina dijaga ku kami, letahna, sukuna, leungeunna dijaga ku kami, eta maksudna kami nu jadi panon jadi ceuli teh. Lamun kami nu jadi ceulina, maka ceuli eta jalma bakal diraksa ku kami. Wahamiya ajzaihi, tegesna mah eta anu ngajaga pirang-pirang anggota andun. Sakabeh anggota badan anu mana ku manusia sok dipake alat doraka, Allah nu bakal ngajagana. Ngajaga kana naon? Ayyataharroka kana yen usik. Kana yen usik itu akdo. Sakabeh anggota badan moal bergerak bigoiri ridoi ku salianti ridho kaula. Atau kana salianti ridho kaula, leungeun moal digerakkeun kecuali dina perkara anu jadi ridho kami, panon moal ditempokeun kecuali kana tetempoan nu dipika ridho ku kami, suku moal dilengkahkeun ka mana wae kecuali kana hiji tempat nu dipika ridho ku kami. Tah ieu jelema anu geus meunang pangraksa Gusti Allah. Waliullah teh ari wali teh cenah mahfud, jelema anu meunang pangraksa Gusti Allah. Lain berarti henteu dosa sama sekali, dina lebah dosa ke buru-buru kalau dilungsurkeun sira tobat. Ari para nabi, para mursalin mah para rasul eta mah maksum sama sekali moal nyieun dosa dijaga ku Allah teh. Ai wali masuk kadang dosa ngan beda buru-buru eling, dosa buru-buru dielingan, dosa buru-buru dielingan. Sabab geus menang pangjaga Gusti Allah. Jadi cek sabagian ulama anu nafsiran hadis qudsi ieu maksudna Allah nu jadi panon nu jadi ceuli teh maksudna Allah nu ngajaga kana sakabeh anggota badan moal digunakeun eta anggota badan kecuali dina ridho Allah. Matak di dieu ulah sok tuturuti wali dina lebah omongan. Pan urang ai wali mah nya lamun ningali dina riwayat dina cerita kumaha Allah wae. Kumaha dikersahkeun ku Gusti, dikersahkeun ku Gusti teh da memangnya sagala rupa tindak tandukna ku Allah geus meunang pangraksa pangjaga. Aya urang mah dibahasakeun kitu teh kumaha Allah, buktina nu ongkene. Aku kumaha Allah kawas gitu, eta mah kumaha sorangan meureunna. Ngan gigindingan bahasa jiga wali. Ora sok kitu kan? Atawa karek diajar urang teh diajar tasawuf atau diajar maca hikam. Engka panggih ti guru teh geuning sagala rupa, padahal mah ieu teh keur nyaritakeun sifatan wali teh kawas kitu. Tuluy we urang teh asa jadi wali. Sagala rupa danu Allah dikersahkeun ku Allah. Nah, memang kitu ari wali mah ngan omongan wali nu kitu teh sagala rupa anggota badan sakabeh nu aya dina anggota badan moal kaluar tina syariat moal. Ari urang mah masih kene digulung ku nafsu. Nafsu masih kene ngendalikeun urang, setan masih kene ngendalikeun urang teh tuluy nurutan bahasa wali kawas kitu, beuki leluasa we nafsu teh ngendalikeun urang ku ngomong kitu teh. Kumaha Gusti we. Jiga nu nya kumaha Gusti. Karek dibere gering nyeri huntu ge adat-adatan. Ai wali mah lain. Disebutkan kumaha Gusti teh memang total dohir batin geus pasrah ka Allah, kumaha bae. Dibere cagernya tetap manteng ka Allah, dibere geringnya manteng ka Gusti Allah. Moal kurang, aya urang lain. Rarasaan urang tergantung situasi urang mah. Keur loba duit kumaha Allah we. Keur boga duit pan leuleus. Terus sih. Karek dibere teu boga jukut mah jopi pan riweuh. Nya hujan bisa jukut eueuh. Jadi beda ucapan urang jeung ucapan para aulia Allah. Jadi wali geus meunang pangjaga Gusti Allah. Wa ayaskuna. Nah, hiji dina gerakna meunang pangjaga Gusti Allah, moal gerak kecuali dina ridona Allah. Wa ayaskuna jeung kana yen cicing itu anggota badan akdo. Kami bakal ngajaga cicing na oge ligoiri taati cicing pikeun saliati taat kaula moal nepi ka ieu anggota badan lebah dina cicing kaluar tina taat ka Gusti Allah digunakeun lain dina taat moal terus we cicingna dina ibadah gerakna oge dina ibadah
tawali Allah di mana tak wali teh mimitina beh bisa kawas gitu teh. Jadi ieu mah naon karamat nu paling istimewa lah gitu, istiqomah ngajaga sakabeh anggota badan tina sagala rupa pidosareun. Lain jadi kieu cenah aya salah sawias ulama anu nafsiran hadis qudsi eta kumaha lain kieu hartina teh lain kana Allah ngajaga panon ngajaga ceuli lain, tapi saking ku Allah cepetna nyubadanan kahayangna eta wali. Urang leungeun urang jangkauanana paling cukal cekal cubuk cabak kur sakitu meureun tah. Lamun ieu leungeun Allah nu jadi leungeun lain sakitu. Leungeun urang anu satengah meter teh ngablesan. Jika baheula aya seorang wali di dina keur ngawuruk. Biasa ngawuruk keur ngalogat gitu. Aya keur ngalogat teh. Leungeunna teh jejol ieu baseuh ieu teh. Ieu baseuh kunaon gitu. Si ngoreng baseuhna teh pedah naon nulungan batur aya nu keur diteuleum. Di dia padahal mah ieu na ting ka mana manjanganna. Saking ku cepet ku Allah disubadanan sagala rupa kahoyongna nepi ka dibahasakeun di mana-mana manehna ngadenge kami nu jadi ceuli teh. Baheula di Jawa Timur aya kira-kira jarak dua seorang kiai teh aya leuwih di 300 km. Nu ieu keur ngobrol teh kadenge ku wali nu di ditu jeung ngobrolkeun urang gitu. Ari pek teh dipuji wali jeung wali muji. Hebatnya euy. Ayeuna ieu jalma soleh mah cenah nepi ka ngobrol ti kajauhan oge kadenge lain kami nu soleh anjeun nu soleh nepi ka jarak jauh kadenge ku kami tuh gitu wali nu nyaan mah nya oh nyaho atuh urang mah kitu lain ieu mah dipuji hebat eta saking istimewana jarak jauh ratusan kilometer kadenge suara ngobrol kami cek nu itu dibalikeun deui lain ceuli kami nu seukeut ngadenge nu jauh tapi suara anjeun nu hebat nepi kana ka kami. Jadi dipuji teh karena Malik muji. Ih mah wah hebatnya tuh eta istimewa. Ih mata ke sia tuh. Aja jauheuneun wali nu kieu mah. Karek dibere puji saeutik mutuk-tuk. Wa ayyasuna li ghairi taati. Wa huna jeung eta tetep dina ieu. Jeung eta tetep dina ieu. Dina ieu hadis qudsi ieu mah hadis qudsi la yazal ma'u yataqarrabu ilayya bin nawafil makna ari makna geus maksudna aya makna sejen salian ti makna nu di luhur tafsiran nu di luhur adwanu anu leuwih rendah anu leuwih handap gitu. Min dalika tinimbang itu makna nu di luhur nyetan mana di luhur mah kuntu hafidu aqdoihi gitu. Naon tah wa huwa jeung ari itu maknan adwan makna nu leuwih handap annahu etayen sanyana abdun hartina hadis itu teh annahu etayen sanyana abdun la yasma'u eta moal nguping itu abdun la yasma'u eta moal nguping itu abdun illa dikri angin kana eling ka kami illa dikri angin kana dikir ka kami ceulina teh dipake ngadengekeun naon dikir walayang duru jeung eta teu ningali itu abdun panona moal dipake ningali illa bi ajaibi malakuti angin kana pirang-pirang keajaiban kerajaan kami angin kana pirang-pirang keanehan kerajaan kami mulki alam dunia malakut 7 lapis langit walayat taladadu jeung teu ngarasa ngeunah itu abdun walayat taladadu jeung henteu ngarasakeun ngeunah itu abdun illa bitilawati kitabi angin ku maca kana kitab kaula. Jadi hayang ngeunah teh golongan jalma kekasih Allah mah naon maca Quran Munah Quran ngeunah tuh
lila sih bukti tarawih lila tuh ini teu hayang ai dirinya deui naon tuh macana paranjang kuing maca naon maca Quran matak nepi ka di Bantenna nepi ka dibagi tilu di tarawih teh hiji golongan masyarakat sama standar umum lah kecepatan 70 km per jam kita di Cidahu gitu teh gayana teh nu kadua hayang sajud menang sapeting khusus ke keluarga putra-putra abuya sadayana nu katilu hayang sahatam sapeting keur abuya nyalira tah haji opi sahatam sapeting surat Anas alhamdulillah mantak sok aya kamar khusus aya aya kobong santri anu dikhususkeun lebah juru eta mah teu dieusian ku santri khusus keur abuya anjeunna tah netepan teh can nepi ka eta mah dimulai Fatihah Al-Baqarah terus mapai geus nepi ka Anas kira-kira jam 3:30 4 takarak beres unggal puting sahatam sakuran teu aya nu bisa nuturkeun teu bisa nuturkeun komo masyarakat mah teu hararayang teuing eta demikian bagi tilu kieu tah naon sabab menyesuaikan jeung da ayeuna imam lillah teuing makmum jengkel eta teh moal bener teh teh di mana-mana geus teu dipikir resep ku makmum pan kudu menyesuaikan jeung makmum tapi tetep ulah kaluar tina nepi ka aturan salat hari nepi ka kaluar nepi ka aturan salat mah nuturkeun dah hayang 7 menit anggeus eta mah teu meunang dituturkeun ka hayang makmum mana illa bitilawati kitab walaya nasu jeung henteu seneng henteu bungah itu si Abdun atawa henteu ngarasakeun anteng illa bimunajati angin ku munajat ka kaula di mana-mana munajat ka Allah teh ngeunaheun teh kitu tah saking ku ngeunaheunna nepi ka aya dawuhan teh ti golongan aulia mah musuh kami teh nu paling dipika jengkel ku kami naon cenah bijil panon poe keur anteng-anteng ieu betah-betah panon poe bijil orang keur ngeunah-ngeunah bijil panon poe teh pan kitu ai wali mah ngeunahna teh ku salat ku wiridan ku sholawat nepi ka saputing aya nu 100.000 sholawat teh aya nu saputing teh 4 kali hatam urang Mekah teh seindung hati 4 kali hatam kurang teh maca Quran ngeunah teh cenah teh maca Quran teh matak datang panon poe teh musuh cenah paling jengkel eueuh deui cenah panon poe cenah geus bijil nyaho geus subuh we ih keur ngeunah-ngeunah maka can sahur bisa can mandi deh mana walaya mudu jeung teu manjangan teu manjangkeun itu si Abdun yadahu kana leungeunna si Abdun hartina henteu ngagunakeun leungeun illa bima angin kana perkara bihi anu eta tetep dina ieu perkara ridhoi ari ridho kaula leungeun moal digunakeun kecuali dina perkara nu dipikaridho ku kaula walayam si jeung teu atawa jeung moal leumpang itu Abdun walayam si jeung moal leumpang itu Abdun birijlihi ku sukuna Abdun eta suku moal dipake leumpang illa fi taati angin dina taat ka kaula kabeh we sagala rupa teh kitu jeung kitu ibadah jeung ibadah naon tayeu teh pangna ku Allah dijaga kawas kitu asal urang sing istiqomah migawe sakabeh pasunatan eta sumberna mah dina pasunatan
salat sunat, puasa sunat, segala rupa nu sunat-sunat teh pokona ulah anu ditinggalkeun. Sabab setiap hiji pasunatan ngabogaan rahasia masing-masing. Aya rahasia-rahasia tertentu cenah dina tiap pasunatan teh. Dina wudu sunat-sunatna segala rupa. Nya ari keur golongan umum mah kitu teh nu penting asal wuduna asal suci we gitu. Kayak bertahap lila kalilaan aduh migawe non ninggalkeun pasunatan teh asal lebar rasa teh. Asa teu geunaheun ieu teh. Naon tuh? Udang tadi teh jam 6 kaburangan. Panon pe geus bijil. Tapi kami teh itu asa penting asa teu tahajud. Sacan Isya deui. Kira aku jelema nu resep sunat salat Isya henteu. Walhasilu jeung ari kasimpulanana annaman eta yen sanyana jalma ijtahada anu sungguh-sungguh ieu jalma. Jelema anu nyaan soson-soson bersungguh-sungguh bitaqarrubi ku ngadeuheus ilallahi ka Allah anu nyaan ibadah ka pangeran kunaon hiji bil faraidi ngadeuheusna teh taqarrubna teh ku pirang-pirang kawajiban. Tetep kawajiban mah diheulakeun. Di mana-mana kawajiban geus anggeus kabeh summa bin nawafili tuluy ku pirang-pirang pasunatan. Jadi ulah aya kawajiban nu hiji katinggalan, pasunahan yang istimewa mah. Maka naon tah? Nu sungguh-sungguh migawe wajib, migawe sunat, qarrabahullahu ilaihi. Qarraba tah ngadeukeutkeun. Qarraba tah ngadeukeutkeun hu ka itu si jalma, si man didinya mah. Saha Allahu Gusti Allah didekatkan ke mana? Ilaihi ka Allah. Warokko non rokok teh jeung mere udud. Warokko jeung naikkeun Allah, naikkeun lain naikkan jeung naikkeun Allah hu ka itu si jalma si man di mana min darajatil imani tina darajat iman nu tadina sekedar iman nungkul iman Islam naik deui ila darajatil ihsani ditaikeun kana darajat ihsan. Ya golongan para aulia Allah teh darajat ihsan. Naon anta budallah kanaka taroh. Anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah. Karena urang teh ningali pangeran cenah. Yu isin namana teuing nya. Urang gerek naon katempo CCTV aya barada mikir deui Pak. Yo Gusti Allah. Urang nu nempo Allah. Ngabayangkeun teh atawa dibalikeun. Lamun urang teu sanggup ngabayangkeun urang ningali ka Allah, fa illam takun taroh fa innahu yara. Lamun anjeun teu bisa ngabayangkeun anjeun ningali Allah, yakinkeun Allah nu ningali anjeun. Gitu. Allah nu ningali anjeun. Tah, eta darajat ihsan cenah. Nah, eta nu terakhir paling urang mah, sementara urang mah gitu. Yakinkeun we urang teh diperhatikeun ku Allah. Teu we can bisa ngabayangkeun ngararasakeun urang ningali Allah oge. Kumaha ningali Allah teh rupa-rupa Pak. Jika urang mah, lamun urang geus resep ka hiji jelema pan gitu. Tuluy hiji waktu jalma eta teh mere kenang-kenangan ka urang. Naon kenang-kenangan ge teu pira, sarangan naon mere. Sepucuk surat. Eta tiap kali nempo surat katempo teh beungeut manehna we. Kabayang. Nu dibayangkeun teh. Katempona mah surat nepi ka kubatur dicokot ke ulah. Oh gitu. Non sababna lain di tempo surat tapi nu nyieuna. Tawurannya gitu kita tempoan teh nempo embe, moal nempo embe. Ditinggali teh manguhan. Gusti Allah nu gaduh. Jadi ningali makhluk langsung tembus ka Khaliq nu nyiptakeunana. Mata teu wani ngadolim teh. Ngadolim batur teh. Teu wani sugan mencet naon, sugan naon. Sasatoan teu wani nepi ka teu wani nyabut jukut-jukut acan. Naon sabar nempo Khaliq nu nyieunna.
kecuali digunakan dina manfaat pakai marap betanya marap tamu mau wali nyemprot teh wali itu mau dirampet kumaha Allah ya tambah wali gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.